Alau ya jambu amis ya kulalai sana lah ya amis ih jika nak lalai dia bekian amis jambu ieu teh ngaranna teh kocapi mah kocapi daun jambu mah jambu buah ini baru ragan ngandelin masak ini geus nang mungkusan ya digana emoy ieu mah kata mah ulaheun batur ieu we nu kulalai amis amis ya alau ieu jambu Wah Haji ya mumpung Wah Haji na eueuh aya aya mah kulaheun Wah Haji mah Haji korek atuh njot-njotan lah njot-njotan kalapa jambu mede aduh ngoyot datang di suguhan tai domba tai domba emang ngeunah itu tai domba ya buat lah rampun aing Haji mah teman-teman teuing aing mah ieu lega atuh titah dirambet batur ngulikeun bantuan ka awewe monar atuh aing kita ngarambet sakieu aing aduh coba cangkeng karasa di ieu teh aing daripada ngarambet heula aing mandi heula hareudang kieu ket nyameur mata poe ataupun geus luhur aing mah can dianturan-anturan acan di Haji ku burung-burung teuing aing mah mun geus menang bara 10 kotak kitu can nganturan kejo-kejo acan mandi heula hareudang Kieu teuing hirup teh ce ya Allah ubuan sultan pait peueur cangklong kobra ubud anu kieu babarang di bangsa kieu na pagawean geus eueuh nu anyar can aya kudu kumaha teh ieu teh abu alah ieu sugan atuh aya lawan piduiteun ieu coba urang kaluarkeun itu dah nyambung hirup banyak mas talang raga dan cenah gitu ya Allah ya tuh no kieu ting gegeran aku aja jelema teh asa-asa wow bukan barang halus teh jelema kunaon anyar apa heubeul itu ngecebrok kayak sorangan jelema teh sampurkeun sugana ye pi duit teh cigana mah ye wah asana mah ye udah dinyaah-nyaah oge nyaah nama ngeur nyaah keneh kae nu budak jeung kana barang mah keun sugan aya babaturan urang dia aya nu wau gitu dijodoheun anak ieu barang herang sugan sakieu malah da sakieu herang atuh kumahakeun deui tibang barang kolot ngaranna oge ayeuna peureumbeuan tapan lieu teh lain ku ngeunah ku peurih kana mata ce ya Allah meni wah jelema teh sugan gitu oge sugan aya saha atuh jelema ieu naon Kak neng gedung ieu asa-asa wah astagfirullahaladzim kok obu ya teh saha teh nya
Hati asa hati pusat gitu iya weng Nyaingan. oh paru mata mah Coba seuneun atuh. coba tarik di sonoan Sunuan buset ya. oh songot aduh ho kanya oh sono Hatenya. ade ho sok macok iyo engko satu olok ho encan alas ya Geus. oh geus gitu aduh lain ieu teh kieu udah kumaha atureun wing pen gawe kos kieu geuning nyawan sorangan Godong heula asa saha teh si obeng teh nya. jok batur gitu sote emang eta pangling gitu eta pengen gitu patut sok sa ayeuna korba boleh korbaan Lain sakeurnahan eta di dieu. Motor di delapan wae. Tapi kajeleuna mah. Halus ieu barang halus ieu. Resep aing nebona ge ieu mah. Barang antik. Aduh. Boleh. Hedep kene ieu mah. oh puguh ieu teh nyaeta syukur ayeuna aya kidulur ka dieu gitu ing teh karada ulang-ulang teh arek butuh pertolonganana gitu panari uing teh urang ayeuna ngaranna jelema anyang unyung keur kaula kuli pakulian imut duit can meunang boga barangan sakieu-kieuna Aduh. Boleh. Aisyah obeng arek ngajual simut, arek ngajual motor. Kasimut-simut disebutan aing. Bingung dah. lain masalahku gitu min ho panur nek nulung eta ngajak ribut ari kitu cara nama imut ari imut teh di dinya teh masalahna teh ludas teh nyaho imut-imut ajan malah lain simut ho kumaha teh arek nulungan boleh kitu cara nama panduing teh reman urang tong sok ngancem macem ho ba ieu mah ho Aing teh nyaho pana imut teh cek aya simut we. Padahal mah beak ka imut teh nya. ini ke beak ya kira-kira sedep keneh ieu ho barang kumaha barang bagus sedep pisan bagus ho Aduh aing Wah, sok nak dijual lah sekalian. Geus do udut-udut acan ho, Bang. Gedeng. Oh. Ini kira-kira di keluarga sabaraha ieu? Dua atuh 7 lawe setengah mah jadi duit turun. Buset aing barang we 1 lawe sateng. Tara jeung 15 peraknya. Oh, suganya. Waduh, kurangan. Oh, ya lain dikurangan dari sakitu mah tuh urang sarua jeung dibebeak. Geus lah. Gue geus moal ditawar-tawar ieu. Resep aing soalna ieu barangna ieu. Tapi ulah yang duit ayeuna ya. Urang ieu keun heula, dek nyairkeun. Kodong heula masalahna ieu biasa jeung meber-meber teh kos batur surat-suratna henteu ieu teh butuhna. Opan ayaan urang ngampar ka sajadah ieu ge. Aduh, boleh. Ya heula, kok mau nepi ka ngampar gitu mah. Aing ngapur samak doang aing lain surat dah ngampar gitu. Oh, ari tiba masalah nu ngampar-ngampar mah kos batur aya ho. Kodong. Nono. Lain cuma ho. Coba mau dikoper. Gitu. Ada jabang aya ho. Ieu mah tuh kacabe beureum cabe. Bodas raya bawang beureum bodas ieu mah tuh. Aduh, Boleh. Apa? Tahu aya ieu ho. Biasa kos batur. Wah, rehado eta mah. Kos jelema sarua ho aya nu kieuan. Uang kieu nu bu kos menak hirupna mah. Nah, iya tuh pira tuh nya dibeberkeun tah sok coba diincek kos batur. Ke di duluan diincek ho. Tah kitu. aing tuh pada nyolo beng ah. Oh nya. Aduh, nyabut tak urung sia teh meureun. Tapi beres lah ya. Sabar sangat. Tapi ho ieu suratna. Oh, eta ho. Coba gitu mah, paling ngapihan. Oh, ayo. Barangna bawa ada kayak kabar-kabarna biasa kos batur kikituan ning tah. Telepon. Oh, di teleham. Siap lah. Oh, ayo sok bawa heula. Duit cenah. Aduh, aing salahan aing we ah. Oh, dah. Kudu jadi duit ah. Tahunya si Menol. Aduh, dah euy ningali ngagulu sori banyut kitu mah pan babaturan emang bahula atuh ke zaman pagar batis saya babaturan teh. Ngan ari kitu ting ku zaman ayeuna teh ngasarada sangsi aing ieu melang ya duit ya. Kira-kira nak katarima moal. Heuh kituna lah aya mah zaman WA-an teh aning batur sugan lah urang nanyakeun kabar-kabarna mah.
gitu. Percayalah kan mudah-mudahan sing jadi duit tuh gitu nyunkeun karamatna kalancah intina gitu. Mudah-mudahan kesepat sing jadi duit sing lungsur langsar nya udah ngajuru batur teh beureun gitu. Waduh. Gadag nyantai. Ampun si kumil weh kieu. Lamun wae usaha. Si kumil weh kieu buset aing ngobong-bong kucing jelema beungar. Geus cicing nih lah. Gawe-gawe ting duit. Badag atuh. Pas aing tong digawe. Heuh. Itu untung atur teh. Liar. Kajen digawe liar. Heuh kitu tah. Tah kitu kulihat. Enggak udang hees kulihat gitu we. Gak ada ngomong jadi ucing wah ki aing. Bisa santai banget. Ih. Aduh, sedap-sedap teuing tas danggeng garang japuh. Kurang kumaha ngeunana di dunia coba. Teh ka mana ya, Mang? Buset, teh kuat gagah biasa make sepatu geuninganan. Teh ngilu mah. Ka mana? Aing bukan barang alus. Naon barang halus teh? Motor orang jual. Tuh kan haji daekeun. Beres atuh. Ah, yang ngilu atuh eta mah piduiteun. Kudu eta mah. Budak kan hobi duit. Oh, nya heueuh atuh da teh budak teh kolot teh ngaranna duit. Ayo ngilu mah. Ngilu ah. Danggeng garang japuh ge kuat. Aduh. Ngomong-ngomong si Imron. Anggeus can ngaramet ieu teh isuk cenah. Aduh, gua can anggeus ieu. Tempur apa ya? Bayan. Waduh. Si Tumin nyohor mau motor keren. Serengin kos domba ngasin. Pak Haji, salaman ya. Mas, Segala sasalaman sih. Jangan emang, Mang. Pan Haji kieu ge. coba baturan sesalaman ulah. Haji kieu ge, Mang. Haji teh mah. Turun. Kemana sih ya? Iro aya eueuh. Lancong aing. Lancong nanya ke si Iro. Oh, si Iro geus ku aing geus bawa ka Arab itu. Udah di mah ya, geus kirim bawa ka Arab. Riba na wae ge. Diulinan we sia. Aing. Deh si Iro ka mana nya? Adi ka Saudi kan dek. Waduh sia. Kumaha aing atuh? Alo aing sia buset sapatu. Buset sapatu jin dari Timur Tengah. Aing tadinya dilelehengkeun sia teh nempo barang bagus. Aing ketemu lagi barang bagus. Ieu maksudna naon Mas ya yang si Iro tapi mau motor kieu ha? Aduh, boleh. Lain nama ji aing teh supaya parduka sambut sunat kalampah teh ji. Aing nganjang ka si Iro. Ya pengen jual motor ka sia. Aing boga duit dan dia keur nyulik. Buset sia ngadek ka aing. Kan waduh saya motor ha. Bayar ku aing enak keneh jual mah. Kurang nanya kedua alo aing teueuh si Iro mah ke Arab. Tang neangan lagi coba jauh ji. 7 likur ku yang dijual. 7 likur aing mah. Buset atuh barang alus nah ji teu pono ku sia mun orjanil kabeh bro cenah sia. Herang tuh, hanya dah. Herang ya, Pak. Tah, ieu na ge herang, Pak Haji. Ini ada batang cai herang sakumaha sih. Oh, nya heueuh atuh. Aing apa atuh? Geus 5 lah. 7 likur kalah ka 5 kumaha sih urusan teh. Atuh panemen aing anu meuli mah wajar atuh nawar mamin sama jeung sokan. Aing daek kajen bung kajen aing da teu butuh ieu. Kan aing daek 5 ku aing enaknya duitan. Tuh aing tokota duit tadi mah hedeung. Aing daek sakitu mah. Kumaha, Mang? Tuh mah cenah sia sama mau batur sia. Kedengeran aing bingung ji aing utungan pisan soalna ieu aduh aing aing menang kontan di ditu teh nya mah. Sok mah maca untung. Aing geus ku aing cek lah. Geus genep geus. Harga pas. Enggak saya tuh. Geus gedeng aing. Ada duitna. Aing kota duit tungguan ieu.
Uro. Beres ya. Teu gede teuing ieu ngajualna. Mau gede ting ieu dol. Yuk Bang Haji pelit. Mainna mau geus mana kudu kitu. Kudu ditipu mainna mah. Tenang we mah, nyaho udud we. Siap. Tah geuninganan. Ya, nah, Aduh. kurang kumaha mah langsung kontan eta. Mantep, Mang. Ubah. Beres ta budak teh karunya teh. Oke, Paling bau. Motorna. Gedung heula. Angin jeung mulai ngandarkan ieu heula duit ka mana budak dak meuli. Cabenya tadi itu bukan cabe pisan jeung beas. Sia-sia urusan aya duit ke saya di tampanan motor di bawah heula. Sakedo ngaji saya tuh kulit-kulit. Oh, wah, si awas mun lila sia. Poe diajaran heula apa ngeunaheun teu naon. Motor sia enak mah yang nginjem. Man, wah lila. Ini kena bos Imron itu anggeus can ngarambet. Eta wadah. Ya siap. Ka sawah teh kan. Heeh. Ai atuh. Ya mah. Teu bisa ya kedeung. Pan dia mah lain bogana. Ini gorolok ini tuh. Aing rada caya aing geus minta dah aing. Baru sama duit aing sibikeun, motor diinjemkeun wae majar teh nganterkeun duit cenah. Awas seuk aing mun teu beres motor balik poe ieu beak ku aing samin. Aduh. Anteu haji teh. Burung teuing aya bagus burang kieu ah. Redang mandi heulan cenah. Aduh. Bangkong, ngenta cai nu tiis teh. Aduh, lah nuhun bangkong tiis. Heuy deh. Ngen tadi anu tiis banget cenah. Kos asa cai es. Bangkong, ngenta cai nu tiis teh. Asa cai es. Deh. Tiis mah ya. Buset tiis banget ieu euy. Nuhun bangkong. Bae dia coba ya. Aduh. Bangkong, ngenta cai nu tiis pisan. Dah. Aduh. Tiis banget Buset ting aing mah. Heuy deh. Goblok. Teng si Kanil aing mah. Ditungguan ngalahkan eta ditunggu. Wah, ngalahan jambu haji sia carekan sia Kanil. Aya haji mah aduh aing mah. Paling dirojok sia Nil. Paling ditungguan mah titah mantuan ngarambet. Ngalah jambu haji. Paling dirojok kan sia Nil. Aing lalau eta Nil. Sedep ya jambu asak ya. Mumpung hajina eueuh. Aya wahajina mah mau dibere ieu sedep alah jot-jotan kalapa jambu medek. Oyot datang jot-jotan kalapa jambu medek. Oyot datang disuguhan tai domba. Ngeunah tai domba ngeunah. Nah, aing sih malah jot-jotan kalapa jambu mendek na eta. Oyot datang Dirojok mah sia Nil. disuguhan tai Kita domba. mantuan ngarambet mah kalakan jot-jotan jambu haji di dia. Heuy, kok yang dirojok sia Nil. Sia. Ayo, ampun. Ampun Waji. Ayo lan jambu sia ayo. Waji. Ayo. Ampun ya. Woi. Bukan teh wahaji Kunaon ngolong-ngolong. Jambu. nyai amis. Ada cerita mantuan. Ngarambet ngalang-ngalang jambu. Sia mah ih aing ah. Jambu haji carekan sia ga. Nil. Turun. Bang tapi Nil ulah maka turun. Bangunan itu rada gede tuh Nil tuh. Itu jambu Bangkok Nil. Ya, lamun awewe mah Bangkok teh kieu tah Nil tah. Ada bude. Itu tuh Nil ala Nil. Ayo Nil itu tuh anu dibungkus ku haji alang geus tuh man. Mumpung wajina. Alah Mang Imron Bangkok. Atuh meureun ai Bangkok ka bude meureunan nu mana Mang Imron? Ieu lain tah nu dibungkus. Eta geus asak. Heuh mumpung wajina eueuh Teh wajina aya mah geus moal dibere ieu waji mah. Tah ieu Mang Imron asak Mang Imron tah. Tuh. Tah heuh eta Nil, cekan Nil. Sing aing naik ieu. Buru datang manten wahaji. Mana ieu tah? Tahu eta Asak. Deuh. Buset ieu jambu anu dibungkus ieu. Heeh. Tuh, asaknya. Amis euy. Teh. Ayo, sok sia.
Mana panggil budak? Turun mau sudah jampuan dia. Sok, ayo. Ampun. Sok, yuk. Aduh, ya udah naik turun. Modal atuh murah awas. Awas naik turun. Turun Haji kodong. Oh, Haji mah. buras atuh. Turun. Tanil. Juga Haji mah. Ampun, turun. Haji, lawan turun ulah mepet. Haji. Turun. Haji mah. Naon? Buras jambuan di aralaan. Dang mungkus Haji. Pugu eta nang mungkus ku aing dihajar dibungkusan sina arasa kan betul di arala. Hayo di arala garalo blok sama teu anak buah teu alo. Ngar sia amun cenah lain alo aing sakali ku aing tingcak bae di dieu da. Sia deui meronta pamawana. Alau Mang Imam bicarakan Wah Haji. Iya sudah baca yang turun. Cuman semua datang Wah Haji Lain orang iya Pak Haji pamawana ke si Kanil tah. Sia sudah kan turun tuh ge. Oh, ai. Ngalan jambu Bangkok. Bangkok bude. Ieu mah lain anu dibungkus ieu nya nya. Lain. Nah itu, lain ieu mah lain anu dibungkusan tadi ala ieu nya Oh, iya mah tuh nu kulala itu Haji. Tibang hiji ngasaan nya nih. Amitnya. Heeh, ipu. Nah, Haji mah Saruana sia Kanil. Sia deui meronta. Wah kita ngarambet kumaha geus can sia. Kalau ngadangan jambu aing ku aing ngajar di bungkus sampai arasa kayo. Piceun mau saya tata. ini jambu ge tibang korek ngasaan hiji, Haji. Piceun mau sapoin kebungun putri piceun. Aing ngajar piceun daripada diakan ku sia mah. Nya aing diakan ku sia mah. Ku angot anu. Piceun tak kitu. Ayo. Anggeus can saya ngarambet. Kudung deui. Takotak deui. Tuh. Bantuan. Untuk diantaran geus metang di bolong kieu atuh. Mun kudu diantaran lu aing atuh sia ngadang jambu ge seueuh atuh beak sabelah oge teu kudu diantaran ieu. Anu itu titah dibeakeun ulah itu. Nya geus jaket isukan. Isukan pulung deui tah, jaket isukan sapotong deui. Seueuh teu beak sabelah ke jambu mah. Nu korek pisan ka jambu ge, Nil. Bener kayak Haji mah paehna digulung jambu. Ayo, kabur. Wow, boleh. Ilmu. Anak eta sakit kerarudatna sagala hiburan mending ngageduk kos muli aing. Aduh, aing kumaha ya. Motor ku aing geus dijual deui duitna berak aing. Bagikeun ke nu korek jeung nu kolot. Kumaha lamun sobeng nanyakeun aing bingung. Jawab dah aing. Komisi ge si Menro ku aing can dibere deh. Aing. Itaeun heueuh, ku aing mun teu dibelikeun ka beas meureun moal nyaratu nu kolot nu ngarage. Oh, ning na ieu kumaha ieu teh urusan teh? Jadi duit encan barang aing. Aduh, kudu heula beng. Dihutangkeun ku aing can dibayar. Aduh aing paling sapoe 2 poe lah. Sabar heula nya. Lain pan kudu dumuk teh gitu jadi duit jadi sabaraha dianyuk-anyuk usaha teh gitu dikasakeun barangna. Ieu mah barang eueuh duit eueuh batur ngadadago kumaha ieu aturan teh. Aduh hutangkeun mah ku aing ka Haji, dihutangkeun. Ngan Haji nyawa sareng pan jelema pelit manehna mah. Duit teh kudu make we tanggal. Poe jeung jamna manehna mah kaluarna teh. Itu Aduh, mun nyawa nek ka haji kana nyawa sorangan haji eta mah Korea turun sok aneh tinggu mah. buku heueuh. Ieu mah ieu. Apes teh nyaningan dia. Apes ieu mah motor ludas tungtung mah buras serenya duit eueuh. Nya maaf beng. Oh, lain ku kitu. Cukup kumaha bah. Sok aing kudu aya tanggung jawabna hirup mah beureun. Aduh aing jadi plok di ka motor aing ge. Geus beda poe tungtung mah motor balik duit aing dibawa si Tumin. Wah, ku aing moal beres, ku aing beak, ku aing si Tumin ayeuna keneh ge. Ku aing tapi aing sorangan mah rada sieun ah. Ran, Nil, dia ka dia. Buru. Aing mau balat ah aing si Tumin aing sorangan mah. Weh, Sieun ka gulung. Aya naon deui wae aing sok dararina aing rarewas ah. Rela, Naon? kasih Tumin aing nganter. Naon deui wae urusan jeung si Tumin. Ah itu ge can anggeus pagawean. Tinggal kedua ieu leuwih penting buset. Kamari aing bayaran motor manehna tungtuna motor dibawa deui duit eueuh. Wah, si Tumin. Heeh. Wah, jelema geus teu bener ji geus kitu mah mending popo. Aing ge naon heuh hayu geus ah. Di mana si Tumina? Nya paingina itu tuh di kebon di mana? Hayu gas. Aing paharepna jelema teu bener mah. Ya aing sok aing gitu. Ayo popo si Tumin. Ayo, siap. Wah, si Tumin bahaya ieu mah si Tumin. Ayo, mepeuh Tumin. Ya kumaha tuh, bayang aing buset dari jebak KPP duit macet. Tumin! Kumaha tuh? Ah, si Tumin tah. Ieu tah. Bang Tumin. Kumaha sih urusan? Iya, wah urusan jeung urang. Kamari ngajual motor. Tungtuna mah duit dibayar motor dibawa deui.
Itu aturan teh atuh itu kumaha ho ka haji teh bawa barang teh. Heeh, ka Ah, moal bener ya Mang. Ayeuna mah mendingan kos kejer mah urang alung. genjang ayeuna mah. Wah, moal bener ieu mah jelema teh mah. Gedang. Ayeuna urang di ditu tuh. Paneng sapopoe di sawah sia ji. Aya lubang na itu. Itu duduk. Bukan ada pantonannya. Ayo, itu tuh lubangnya tuh. Ayo terus nih, kada nih. Tuman, ukieu mana? Tuman. Pak Haji mendingan di kadio kan jir ada gede ya jiro jiga na ieu. Tong sumur aing berarti mandi. Wah, tuh kan. Ieu mah tata. Jiro yang Kemarin kan pake modal. Ai tayan kan he, Bro. Ulah wa kadinya mah paragi mandi uing wa. Mending kadieu ieu gelombang ya. Ayo lombang ayo. Kadang. Hei, aba-aba. Makin 1, 2, 3. Aduh. Ku arangot sama Beng. Ji, jam sobat medok teh. Aduh. Bukset baca buku podol nih. Aduh, Mang, kunaon euy? Aduh, Mang, kunaon? Aing dol di guru bagan haji dol. Ya ulah minta komisinya duit naga beak dol. Mantak nage, Mang, atusina bener urusan teh. Ah, beune asli mah di tulungan pisan mabure Mau komisian udah. Ku ango cimendol aingnya. Eta alo hiji-hiji na ieu Bang. Teu dibere komisi. Aing buat penulungan. Aduh aing. Ampun Ji.